Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kaayana dinten ieu barudak, mugia sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Barudak dinten ieu urang lebet kana pangajaran ka-7 nyaeta kadaharan sehat jeung ngandung gizi. Hari ini kita akan masuk ke pengajaran ke-7 yaitu mengenai makanan yang sehat dan mengandung gizi. Sata acan diajar urang maca doa heula bebarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan tingkatkanlah kecerdasanku. Amin ya robbal alamin. Tujuan pembelajaran dinten ieu nyaeta peserta didik diharapkan dapat memahami teks eksposisi sederhana tentang makanan sehat dan bergizi atau makanan tradisional Sunda. Nah, jadi setelah ini diharapkan kalian mampu untuk memahami teks eksposisi yang sederhana mengenai makanan sehat dan bergizi. Tentunya di sini makanan-makanan Sunda ya, seperti lotek, karedok, dan sejenisnya. Nah, barudak saha nu teu hayang boga awak sehat. Eta mah tangtuna ge kaasup tujuan urang sarerea. Sehatna awak urang teh diantarana gumantung kana kadaharan anu ku urang sapopoe di dahar. Nya, kudu kadaharan anu matak sehat jeung ngandung gizi. Dina tradisi Sunda, kadaharan anu kitu teh loba jeung diterangkeun cara ngolahna. Upamana wae sangu anu ku urang geus dianggap kadaharan lulutuh. Nah, anak-anak, siapa yang tidak ingin memiliki badan yang sehat? Ya. Itu tentunya termasuk ke dalam tujuan kita semua. Sehatnya badan kita diantaranya tergantung kepada makanan yang sehari-hari kita makan. Ya tentunya harus makan makanan yang membuat sehat dan mengandung gizi. Di dalam tradisi orang Sunda, makanan yang seperti itu banyak. Dan diterangkan juga bagaimana cara mengolahnya. Misalnya saja nasi yang biasa kita anggap sebagai makanan pokok. Jadi kalau di orang Sunda biasanya banyak makanan-makanan yang dimakan dengan cara tidak dimasak, misalnya lalaban. Nah, lalaban-lalaban itu yang sayur mayur tanpa dimasak, tapi kita makan langsung, itu tentunya akan lebih sehat dibandingkan dengan yang sudah melalui proses perebusan. Karena gizinya tidak ada yang berkurang, gitu ya anak-anak. Jadi di sini makanan apa saja yang ada di dalam Sunda atau orang-orang Sunda suka makan. Nah, ini ada di dalam teks berikut, yaitu teks eksposisi tentang karedok dan lotek. Silakan kalian perhatikan teks berikut. Ini orang maca atau kita membaca teks yang berjudul lotek dan karedok atau lotek jeung karedok. Nining nyamperkeun indungna nu keur masak di dapur. Nuju ngadamel naon mah? Pokna ka indungna. Mamah nuju ngadamel karedok. Bapak sauna hoyong tuang sareng karedok, tembal indungna. Naon bentenna sareng lotek? Nining panasaran. Karedok mah biasana bahana atah. Ari lotek mah arasak, engkolna, kacang panjangna, terongna, keur karedok mah teu diseupan heula. Terus bae langsung direndos jeung bumbu. Tembal indungna deui. Sehat kitu mah pami teu diasakan heula? Nining nanya deui. Nining menghampiri ibunya yang sedang memasak di dapur. Sedang memasak apa, Mah? Katanya kepada ibunya. Mama sedang memasak karedok. Bapak katanya ingin makan karedok, kata ibunya. Apa bedanya dengan lotek? Nining penasaran. Karedok biasanya bahannya mentah. Kalau lotek
biasanya matang. Engkolnya, kacang panjangnya, terongnya untuk karedok tidak direbus terlebih dahulu. Langsung saja diulek dengan bumbu, kata ibunya lagi. Sehat gitu mah? Kalau tidak dimasak dulu? Nining bertanya lagi. Indungna kalawan sabar ngajawab, tang tu bae sehat mah, asal bahan-bahana dikumbahan heula masih bersih. Kitu deui paranti ngarendosna kudu bersih. Atuh bumbuna mung tea mah make cengek sing sedeng bae. Ulah nepi kalada pisan bisi masak nyeri beuteung. Nining tuluy nitenana indungna nyieun karedok. Keur bumbuna suuk nuges digoreng. Ditambah ku gula beureum jeung uyah. Aya cikur, bawang bodas jeung tarasi asap. Eta bumbu teh tuluy direndos dina coet batu nu rada jedrag. Keur ladana ku indungna ditambahan ku cengek 2 guruntul. Ngarah teu kuleut teuing, eta bumbu teh dibanjur ku cai saeutik. Sanggeus bumbuna lembut jeung digalo, indungna masukkeun kacang panjang nu geus diteukan, engkol jeung terong nu geus meunang motongan jeung toge. Indungna nambahan surawung ngarah seungit cenah. Geus kitu eta bahan karedok teh digalokeun jeung bumbuna sarta terus diwadahan kana piring. Geus kitu mah terus dipurulukan goreng bawang beureum. Ibunya sangat sabar menjawab, tentu saja akan sehat asal bahan-bahannya dibersihkan, dicuci dengan bersih. Begitu juga dengan alat untuk mengulaknya, harus bersih. Bumbunya kalau menggunakan cabai yang sedang-sedang saja, jangan sampai terlalu pedas, akan membuat sakit perut. Nining langsung memperhatikan ibunya membuat karedok. Untuk bumbunya, kacang yang sudah digoreng ditambah gula merah dan garam. Ada kencur, bawang putih, dan terasi matang. Itu bumbu langsung diulek di dalam coet batu yang besar. Nah, supaya pedas, ibunya menambahkan cabai 2 buah. Supaya tidak terlalu kental, bumbunya itu disiram oleh sedikit air. Setelah bumbunya lembut dan diaduk, ibunya memasukkan kacang panjang yang sudah dipotong-potong, engkol dan terong yang sudah dipotong-potong, dan toge. Ibunya menambahkan serawung supaya wangi. Setelah itu, bahan karedok tersebut diaduk dengan bumbunya dan terus dimasukkan ke dalam piring. Setelah itu, ditaburi oleh goreng bawang merah. Ari lotek bumbuna sami mah? Nining nanya deui. Rada beda ceuk indungna. Biasana lotek mah make hui atawa kumeuli asak keur campuran bumbu teh. Lalab oge sok aya nu ditambahan ku nangka ngora meunang ngulub. Ari lalabna nu umum mah nyaeta kangkung, engkol, kacang panjang jeung toge meunang hiutan. Nining unggut-unggutan. Sabada beres, karedok cieunan indungna teh dibawa ka meja makan. Didinya geus aya baturna, kurupuk buleud nu dipalastikan. Enggal sauran bapak, karedok tos siap kitu? Ceuk indungna. Siap, tembal Nining. Kalau lotek bumbunya apakah sama mah? Nining bertanya lagi. Tentunya akan berbeda, kata ibunya. Biasanya lotek menggunakan ubi atau dengan membeli yang masak untuk campuran bumbunya. Lalapnya juga suka ada yang ditambah oleh nangka muda yang sudah direbus. Kalau lalap yang lainnya umumnya yaitu kangkung,
engkol, kacang panjang, dan toge yang sudah direbus. Nining mengangguk-angguk. Setelah beres, karedok yang sudah dibuat oleh ibunya dibawa ke meja makan. Di situ sudah ada teman-temannya untuk memakan karedok tersebut, yaitu kerupuk yang bulat yang diplastikin atau di dalam plastik. Cepat, beritahu Bapak, karedoknya sudah siap, kata ibunya. Siap, tembal Nining. Barudak tadi mangrupikeun contoh teks eksposisi nu judulna Lotek jeung Karedok. Tadi merupakan contoh teks eksposisi yang judulnya Lotek dan Karedok. Ayeuna urang lebet kana pancen atau tugasna. Mangga dibuka link Google Form kanggo migawe pancen ngeunaan bacaan Lotek jeung Karedok. Silakan membuka link Google Form untuk mengerjakan tugas mengenai bacaan Lotek dan Karedok. Hatur nuhun barudak, mugia urang sadayana tetap semangat diajarna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.